lamun nu baheula dakwah 1000 tahun memanggul senjata ganjarana teu kudu nyaho Allah luar biasa hebatna tapi jang umat anjeun mah cukup sapeting bae leuwih tibatan 1000 bulan 1000 tahun cukup Lailatul Qadar khairun min alfi syahr das leuwih tibatan 1000 bulan asal beunangkeun Lailatul Qadar ya Allah ya Rabb tinggal orang ngintip baik wari mah pohara jasa teh Lailatul Qadar teh dibandingkeun jeung umat nu baheula hayang boga ganjaran teh ribuan tahun ribuan bulan ribuan poe tapi urang mah haja sapeting doang mun kabeneran magih Lailatul Qadar aduh geus indah jasa Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar nu puasa khusus mah komo nu puasa khusus mah geus teu kudu caritakeun puasa umum ge iraha nolna ketika dinolkeun biasa bae nu umum ge japa mere Allah tah mah aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar aya karyawan mah geus bae pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikieuna der bae dinolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta aya menang aya kiai mah mikiran pan ieu murid nu daratang sih sial anu ngazakat fitrah bego ya murid atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh eta mikiran kos kitu bae kiai ondo tah jauh tah mah kemenang Lailatul Qadar tah kos kitu tah napaan mata napaan ceulik napaan irung napaan sungut napaan beuteung napaan leungeun suku bu tapaan ku urang kuari ulah cenderung kana pamere ulah cenderung kana dunia ulah cenderung kana makhluk lamun geus bisa kecenderungan orang dijaga di tapaan plong bakal ngeunaheun bakal ieu pamikiran meko lurah can aya merenya ingeteun teh ka ing lurah ya engke bae tanggal 20 di SMS kok camat can aya sih paeh hirup ta camat kok bupati can aya sih kadanan anti bati pamarentah ulah aya kecenderungan anti duh masyaallah lamun urang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu mazhabul arba'ah Malik bin Anas Imam Malik putra Anas guruna Imam Syafi'i anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah begitu datang ke dinya dibaca naon eta ieu surat naon surat ti gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah saekeun ku jan set ice mondok make surat-surat pengantar ti gubernur emang kunaon aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah bahwa Syafi'i bakal mondok di aing Allah geus ngabejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur wah mau mereka bulu urang mah gitu aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese kamah teh si pangkat pohara amat urang mah lamun aya pengantar ti gubernur wah jangan kemana-mana ya sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah gubernur kan ini pengantarnya wah kiai neraka tuh mah kos itu Imam Malik ku susah-susah nanya nama padahal mah pedagang Anas saya dilanjutkan ku Imam Malik dagang lantaran hatena eueuh seutik-eusikeun kana dunia dagang mah dagang lantaran teu dipikiran rugi dagang mah dagang teu dipikiran rugi sebabnya nama terus bae ngaji ngarang ngaji ya otomatis dagang dengan sakicok rugi beak kabeh eak geus we jadawan ngaji bae peuting ijtihad ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i ngajoak urang dapur euy kunaon beteung pamajikan jeung anak ngajoak ieu waduh kumaha cenah ieu gaji mah ngaji bae teu ngebul atuh pan aya geus beak jualeun geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh beak kabeh kaluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ieu jang dahar Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup
imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pakai mangke bae di alam nu itu moal kebal urang ninggalkeun ieu tah imah bakal hayang sakumaha di surga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu kuari ulah di pikiran jualan kabeh pakai dahar pae itu imah urang itu negara urang itu pakai urang geus lantaran kabeh ka Allah tuh heueuh atuh coba pamajikan urang nasehatan gitu ayo coba ku ente nasehatan hei ulah ngomong nanaon ieu kedeung deui urang bakal ka ditu ka mana ka ditu ka sorga lah geus bakal kolot mah eta sorga geus teu bisa urang geus ngredit Imam Malik bata kenteng poe eta poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun kenteng deui bocor teh oh masalah cek cenah urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu di ditu geus disadiakeun imah urang pake urang sagala urang moal kebal ieu bocor pindah kan teu bocor di dieu tah di imah teh aja atupan ka dieu di dieu bocor ka dieu tah hayu bae kan sakur teu bocor mah ka dieu tah kitu hese amat sih urang mah kakarak ngecelak bae ka pamajikan heuh tuh padahal belah dieu teu bocor urang teh tapi atuh geus ulah mikiran nu bocor di dieu bae dah dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang boyang urang insyaallah hese jasa hese duh ya Allah ya Rabbi tuh Imam Malik sagesa beres Imam Malik lantaran KDG ku negara bahwa Imam Malik sakitu hebatna Imam Syafi'i ge muridna tapi susahnya luar biasa dibere 3.000 dinar uang emas 3.000 dinar jang naon eta jang meuli imah jeung kendaraan jeung sajabana tarima ku Imam Malik teu neun hadapan bebedak lawang digali wasiat ka anakna nak abeannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah balikeun deui ka pemerintah mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikeun mun anakna bikeun ka anakna bikeun deui haram abah anak abah turunan abah ngadahar duit pemerintah moal bisa ibadah nya dengekeun muhun bah teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui pangneangankeun kiai nu kitu pangneangankeun coba nu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji diunggal negara sadunia Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulang hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh ku sababna teu mikiran dunia nya nama kadanan ku kitu mah atuh ulah proposal teuing atuh puyang biasa tah deuleu Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tira ka Mekah memeh asup ka Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ka Mekah kudu mabawa dunya memeh asup ka Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo datang fakir miskin dan lain sebagainya teu boga naon kakarak Imam Syafi'i asup ka Mekah aing teu isin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya isin jasad di hate aing aya mawa dunya isin ka Gusti Allah percis kos urang ka Mekah kos kitu bebekalan teu sakeben teu jadi malah ngahutang deui di Mekah teu pohara jasa kabang deui ka hutangna oblog goblok tolol ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema anu ahli Allah mah kos karari itu inna anzalnahu fi lailatil wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il Muhammad lamun nu baheula dakwah 1000 tahun memanggul senjata ganjarana teu kudu nyaho Allah luar biasa hebatna tapi jang umat anjeun mah cukup sapeting bae leuwih tibatan 1000 bulan 1000 tahun cukup lailatul qadar khairun min alfi syahr das leuwih tibatan 1000 bulan asal beunangkeun lailatul qadar ya Allah ya Rabb tinggal urang ngintip bae ku ari mah
pohara jasa teh Lailatul Qadar teh dibandingkeun jeung umat nu baheula hayang boga ganjaran teh ribuan tahun, ribuan bulan, ribuan poe, tapi urang mah haja sapeting doang mun kabeneran magih Lailatul Qadar. Aduh geus indah jasa. Indah jasa. Masyaallah. Tah ieu urang mun nyaritakeun puasa kabagi tilu, hiji puasa syariat. Nomor kedua puasa thariqah. Nomor katilu puasa hakikat. Nu sok diomongkeun ku urang puasa umum, puasa khusus, puasa khususul khusus. Lamun urang nyaritakeun puasa sakadar teh dahar teh nginum teh jima, neangan nu kitu mah ambalaya. Boro-boro kolot budak ge bisaeun puasa kos kitu mah sakadar teh dahar teh nginum teh jima. Nu gering rada cager saeutik ge bisaeun tah mah kos kitu mah teh dahar teh nginum teh jima mah disebutna ge puasa umum. Umumna manusia puasa kos kitu di imah urang puasa teh kararitu, tetangga urang puasa teh kararitu, di kantor puasa teh kararitu, di pabrik puasa teh kararitu, di jalan di pasar puasa teh kararitu. Umumna manusia puasa teh kos kitu. Bahkan ieu mah anu dikhawatirkeun loba jelema nu puasa kamin shaimin. Loba jelema nu puasa hampir ngan sakadar boga dahaga jeung lapar doang puasana teu ditarima ku Gusti Allah. Ngan sakadar nahan lapar jeung dahaga, masyaallah. Mantak cing eta puasa kos kitu. Aduh. Nomor kedua mah puasa nu ngajaga anggahota. Tadi mah ngajaga beuteung. Tadi esian kudahareun ku inumeun jima jeung pamajikan lumrah naik ku ari puasana puasa anggahota. Tapak lain tina dahar nginum jima tapi tapak seluruh anggahota. Mata urang ulah sakahayangna didelekeun ditingalikeun. Celi urang ulah sakarep urang didengekeun dikupingkeun. Irung urang ulah sakahayang diambe-ambekeun. Mata urang sungut urang ulah sakahayang diomong-omongkeun. Leungeun urang ulah sakahayang disuruh bak-cabak dirumpa-rampakeun. Kitu keneh suku urang ulah sakahayang urang sakarep urang dilungkah dilengkahkeun. Mulai ku ari ku urang diatur sajroning bulan puasa rek beurang rek peuting mata ku urang dijaga. Nu biasana urang sok nonton TV di luar bulan Ramadan, coba di bulan Ramadan mah urang kaluarkeun ta TV. Pak kuna dikaluarkeun renyek aja orang nek meuli nu cekas jangan ngabuburit bulan puasa bapak goblok tanu kos Pak eta geus bagus kok dikaluarkeun leutik teuing meuli aya anu teh mah dengan 24 inci hayang nu sabaraha tuh Pak aya nu 150 wah ieu bapak lain deuk ibadah kos yes, kadanannya nangan nasehatan ka anak, ka pamajikan, ka incu mah bisa-bisa diri sorangan heula di akhir zaman kieu. Geus geura meta di jero kamar, geura bersihan, geura pel, sajadah geura amparkeun. Tasbih mun bisa mah ulah hiji 10 20. Kitu keneh Quran 20 30. Pak loba amat jualeun. Siapkeun ku urang bulan Ramadan ya komo nu geus kolot mah umur 40 50 60 buah datang deui buah henteu ka Ramadan hareup mungpang meungpeung di bejaan dielingan ku kiai aing deuk ibadah nu mantep lah di bulan Ramadan ieu mah ye bulan Ramadan kamari bisa ngaji Quran bisa tamanamatkeun Quran sakali sugan Ramadan ieu mah bisa 10 kali teka mana mantak kurang siapkeun pemajikan anak ye neng nya tah 10 juta jang bulan Ramadan jadahar hungkul
Iya besidek beli pakaian 10 juta. Iya yang sodakona 10 juta. Waduh pemajikan lagi geus bunga jasa tuh. Alhamdulillah. Barang menang 2 pek pemajikanna puyang leungit kongkorong ka mana? Ceuk kongkorong. Kongkorong bebe jaka salakina ka kongkorong leungit aya eta 10 juta. Sial tak kaji cenah. Nipu tawa kos gitu atuh. Suatu enggak ngeunakeun. Nah iya petakeun kurang. Kakak emang ka mana ka haji? Ka haji ulah diganggu. Nek di kamar bae ieu ka masjid geus ka waktu nek maca Quran bae sebab Quran teh kapan diturunkeun unzila diturunkeunana dina bulan Ramadan syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnas. Jadi abah lagi sekolot yang mendek metak bae jacak kiai ge ai puasa umum mah gampang tah ieu mah puasa ulah loba dedeulean dedengean aambean omongan raragapan jeung lelenggan kan hese ai kaluar mah geus abah mah dek di jero kamar bae eta mah memeh der geus ka sorga teh jalan memeh der geus rohna geus aya di sorga. Memeh der teh geus aya di sorga tamu mun paeh geus moal ka mana ka sorga beta mah geus kos kitu. Ya Allah. Ya Allah. Sebab mempersiapkan diri bungah jasa ku aya da bulan Ramadan, man fariha bidukhuli Ramadana. Sahaja lemah nu bungah jasa ku datangna bulan Ramadan disambut, dipersiapkan diri urang dek nyambut bulan Ramadan teh ku bunga lantaran Ramadan teh awaluhur rahmah wa awasutuhum maghfirah. Wah, airu itskun minan nar. Oh, lain lalagan. Awalna rahmat, tengahna maghfirah, tungtungna merdeka tina neraka bebas. Lain lalagan pantam. Nak dipersiapkeun. Lamun aya kolot nu modal geus kitu indah jasa. Moal ka kiamat asana dunia. Moal ka kiamat. Masyaallah. Dedeulean. Mata. Ya Allah, hese jasa. Di bulan Ramadan teh lain nyaetikan dedeulean endahan nambahan. Nu biasa tilok nonton TV di bulan Ramadan jadi ningkat nonton TV. Bebejana ngabuburit. Emang burit bisa diteangan Gus ya? Jadi teu kudu diteangan burit make ge burit datang. Kecuali beurit. Teangan Gus ya beurit karak. Burit beu teu kudu atuh. Kayak datang sorangan. Oh, lamun sore ti dia motor mobil bru. Di kamarana eta cakula de ka puri. Oh, emang aya nu maca sholawat berjamaah teh naon di puri? Aya cenah kiai heuh. Nu mimpina saha? Nu mimpina teu pake calana cenah. Si Mbak. Boh, budak asal sore baget ya Allah, ya Rabbi. Nanaonan jelema. Barang di deuleu deui aya Ki Hajian. Ki Haji nokolot ka ditu. Nek naon deui Fajir ka mana? Nek bali Ponteng Suri. Lah bohong. Lalu ngomong kiai lah cenah tuh. Variasi doang teh Ponteng Suri ge. Geus barada ngora bae cenah kiai hirup ya Allah kolot teuing di imam mana leunuh di imam cenah lah jangan sakumaha balon tali anginan cenah lambeng. Aki jadi kasurupan kieu. Coba di bulan Ramadan itu ningkatkan ibadah daripada di bulan Ramadan lompangan maningan hees tasubur hees udang lohor sholat zohor teu kudu make sunah tas sholat assalamualaikum assalamualaikum di dunia keneh deui ieu tempat sholat udang asar tas asar ge udang maghrib beres geus aman sama puasa kos gitu aman daripada dulu lempangan neuleun sagala dada susu ping-ping jeung sajabana maning hees bae geus sama puasa kos hebat jasa geus sama puasa geus aing mah daripada lah bentar neuleun TV minimal komun we geus maning hees bae cek pamajikanna negatem meleh ayo puasa boro-boro sabulan 1 tahun ge kuat tong puasa kos gitu. Lalu ngomong nini.
baik orang babarengan ke di akhirat kanyawan ge iya bata gitu aya anu nyekelantas bae dihareupeun imah ye baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim bapana tuh hebat jasa tuh cak mana bapak sia tuh keur wiridan tuh menang di Cilongok meureun wiridanana sholli ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim tuh bener bae ala sayyidina Ibrahim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad peureum keneh mah aman barang beuntak masyaallah beda jeung nu di imah tah budak tuh kan bapak sia tuh dengekeun ku sia tuh aja putih basia baca oh hideung amat tuh di deuleu ka mana lompat teh si budak oh asana ka dinya kontrakan tah tanyakeun wae deui mah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad teh paeh teh baki-aki teh ku galedeg gitu di imah lagi ka doana geus teu beres atau di deui galagat ku cenah ge mata ye deh mata hese jasa ya Allah ya Rabbi lamun bisa urang mun bisa ye lelempangan mata dijaga mangga lamun teu bisa mah teu banding di imah bae geus kolot mah komo di imah bae ngajaga mata ditanya ngaji moal ka itu malah kunaon mata lah ngajagaan mata bae hese lelempangan bae mata mantak deg di imah bae eta lamun geus ki haji boga pikiran ngajagaan mata geus hebat berarti hebat kuari mah panceuli bae ge embung biasa kosong tina musik embung geus bugu dihareup ngadengekeun TV musik geus TV geus macem-macem kaluar dicocokan gundang gendung gundang gendung gundang gendung gundang gendung dung 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 gundang gendung gundang gendung gundang gendung gundang gendung dung 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 jar di talebos kitu jauheun begitu dek gundang gendung asa henteu naon nya pugu tabrakan goblok sia ta ceuli ceuli masyaallah Yahudi ye pohara jasa ye nyiptakeun kaheureuyan datang ka urang ulah kitu ibadah datang ka ya Allah ya Rabbi ieu ceuli teu meunang pre ceuli kudu terus bae ieu jaga coba mata Masya Allah teu kuat jasa cenah kiai nah lamun teu kuat diminimalkeun nu tadina urang nonton TV datang ke jam 12 datang ke jam 9 bae ke nonton di jam 10 keren jam 11 hese kau datang ke ulah boga TV mah paeh nyana teu boga TV geus mantep jasa geus mantep jasa asana aing ieu geus dara deukeut ka hareup lah aing mah geus moal boga TV lah geus TV moal HP moal geus sirup deuk jeung Allah bae tah eta kakarak mantep bu ieu mah kiai kipudoli bae HP boga 5 HP ieu paranti undangan ieu paranti keluarga ieu paranti tatangga nu ieu mah khususon ila ruhi apa yang naon apa Gusti Allah nu eta mah teu meunang aya sasa nu eta asal nu eta berdering kaluarnya ngahapena ge handapeun tangkal kalapa tek raga gitu tak kalapa lamun teu kahadapeun tangkal kalapa ka WC angel di WC eta mah sebab HP khususon tah eta kos kararitu eta kuari teh masyaallah jadi merenangan isi nanggan makhluk doang ke Allah mati isi. Cik coba di bulan Ramadan mah lantaran Ramadan mah ieu bulan muhasabah, bulan introspeksi diri, bulan paranti ngadeukeutkeun diri urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan coba urang tingkatkeun mata jaga. Duh indah jasa lamun geus bisa ngajagaan mata. Tapak dahar nginum jima puasa umum tapak napaan dedeulean tapak napaan dedengian tapak napaan aambean tapak napaan omongan nu teu puguh tapak napaan cecekelan nu teu puguh tapak tina lelengkahan nu teu puguh tapaan ku urang ulah tapak teh di handapeun tangkal caring bae
tapa di handapun takal kayu gede hayang datang keris hayang datang batu kocak hulunya anu kocak blon eta jelema tah napaan mah jang kaherat mata celi irung sungut eta teh hese lain lalagaan lantaran kudu boga maksud nu mantak disebutna eta teh puasa khusus berarti puasa thariqah dina thariqah makan di istighfaran per anggahota ndek kudu urang istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti hampura mata abdi dek kudu tidak dedelean Gusti nu karasa nu teu karasa hampura Gusti celi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi Gusti celi hampura dedengean anu henteu diridhoan ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja irung Gusti astagfirullahalazim tina ambean anu dilarang ku Gusti nu ngahaja nu henteu ngahaja sungut Gusti astagfirullahalazim wa atubu ilaihi tina omongan nu dilarang ku Gusti boh nu ngahaja boh teu ngahaja kitu keneh beuteung astagfirullahalazim wa atubu ilaihi dubur astagfirullahalazim wa atubu ilaihi kubul astagfirullahalazim wa atubu ilaihi leungeun suku astagfirullahalazim Gusti tina lalengkahan abdi nu ngahaja nu teu ngahaja nu teu diridhoan ku Gusti hampura Gusti leungeun abdi astagfirullahalazim wa atubu ilaihi qalbu astagfirullahalazim wa atubu ilaihi ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minaz zalimin anggahota deuk wudu bae ku urang diistighfaran kebal deuk wudu teh tarap awal modal kedek berangkat salat nageh di istighfaran di astagfirullahalazim wa atubu ilaihi mata astagfirullahalazim celi astagfirullahalazim irung astagfirullahalazim tarap awal norekat teh kos kieu lain zikirna zikir mah di lagu-lagukeun ge babari aya cau gede kebal ambon gua ladeh teh kieu aju dinusugi bobo ki kebal bae sial tah guru torekat blon babeetkeun habat torekat kos kitu ieu bohong lamun nyala di bon diundang kanu sugi illallah nage buleud la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah diundang bae kanu susah illallah la ilaha beres kieu pan sagadeng amat berakatna letek torekat si kos kitu ieu tah torekat tah mulai ikir carita supaya orang puasa narada mantep nurutan baheula atuh nurutan baheula dek salat mulai ti jalan kene astagfirullahalazim Gusti mata hampura geus moal atuh jak keur menta hampura mun aya awewe di deuleu mah nya istighfarnya deuleu astagfirullahalazim bagus amat astagfirullahalazim Gusti ciciptaan Gusti di mana eta sih tempatna Gusti astagfirullahalazim ye cak Allah ku galedeg sia meureun tah hese cantelkeun ka Allah karak bisa ai kitu mah ngahaja-haja capek mantap kudu boga heula aturanana mulai ku ari geus jageus di istighfaran meureun geus aya sabulan 2 bulan 3 bulan timbullah bakalna isin al haya minal iman isin ketika urang neuleuh awewe nu diharamkeun ku Gusti Allah lain mahram isin siapan istighfar bae pan dideuleukeun teh Gusti astagfirullahalazim itu kene dedengen ketika ngadenge musik-musik pan sia geus istighfaran bae ka aing aya geus berarti ta Allah teh ngabimbing urang ulah tuh seakan-akan kitu ulah tuh henteu atuh Gusti geus sanajan nyana aya di nightclub sanajan nyana aya di bar sanajan nyana aya di tempat musik kulantaran nyana geus dibimbing ku Gusti Allah atuh nyana-nyana urang-urang henteu Gusti abdi mah Gusti henteu hampir teu gadenge bae jadi letikeun pan musiknya tuh ya nah mulai itu hari terus we dek sare istighfar astagfirullahalazim wa atubu ilaihi memeh bismillah astagfirullahalazim Gusti ti mimiti abdi hudang datang ka ayeuna maot tampura Gusti mata sedengkeun maot eta kapang kembang paeh lamun kebenaran ku Gusti teh dihudangkeun di terus maot Gusti abdi marela
asal dosa-dosa abdi dihampura sakabeh gunaku Gusti lantaran jahirup ge ayeuna mah nambah dosa majang naon Gusti ai paeh ge geus teu ngadang geus teu mawa dosa mah masalah Gusti hampura mata abdi Gusti ceuli abdi memeh abdi sare irung abdi sungut torekat teh praktek itu tanda nu hese lain norekatna lain zikirna gampang zikirna mantak ieu pendidikan torekat nu eueuh ku ari barang kamari ieu baca norekat wauh jeung tatangga barang geus norekat teu wauh jeung tatangga emang kudu kitu kamari mah kerja norekat teh nyana someah sok nanya barang kuari norekat jadi kejem man jadi kieu sih torekat kamari mah kerja norekat nyana dahar biasa bae barang norekat jadi 5 piring jadi kieu kabalinger ya iya tah pendidikan praktek nanu hese ge diasup-asupkeun bae torekat gaji henteu cilaka guruna disiksa lain lalagan lantaran mere peso cukur kaorok peso cukur mah jang nyukur di dia minimal nu handap ting ada lain jang ngeuretan bawang peso cukur jang ngeuretan bawang kakeureut sia peso cukur mah jang nu geus lihe nyekel pesona iya main asup-asupkeun bae pedagang teu mondok asup torekat pagawe teu masantri deui asup torekat pejabat teu masantri deui asup torekat gede hulu siang kena nomor kopeahna ge 50 nomorna ye sabarugan kumaha nu hese pendidikan praktekna iyalah didenge-denge teh torekat teh kuari mah aya perguruan torekat sakumaha penca torekat mah makin ngaguruan ka dituna makin ketika deuleu makin digaibkeun urusan rohani urang lamun nahanan mata teu make rohani capek geura ketika orang neuleuh awewe jabirahi urang teh naek komonor urang Lampung manu putih teh nu bibirna beureum teh masyaallah beungeutna anu ngadaun seureuh teh ya Allah ya Rabbi adatna nu gede teh saha coba nu teu kuat jabirahi tah naek sorangan tah mah birahi naek sorangan otomatis deuk dihalangan kumaha hese urang resep jasa ka Jaipongan resep jasa orang teh ka keliningan resep jasa orang ka degung resep jasa orang ka rock and roll resep jasa orang ka kitu dangdut resep jasa orang teh ka jazz nempel ka ceuli langsung nu dipake ka resep urang deuk saha nu nahan tah mah moal bisa tah mah ka resep dipaksa ku urang kita ulah dedeket moal bisa boro-boro keur lain salat di jero salat urang keur salat Allahu akbar aya tukang es dangdutan tukang es sial jasa deh musiknya dangdut tukang es blon tah tukang es nengong cek urang teh lagu omat tah nengong urang kagarak datang ka Goiril Magdubi nengong oma kajen ku kumaha nengong musikan sia masih goblok teh budak musik nyanyian instrumen berarti teman kunaon ngomong kos gitu tuh tolol ke salat sana bisa ngahalangan moal bisa aya pendidikan ruhani nu bisa ngahalangan nu tadina di zikiran ku urang kemudian di istighfaran setiap saat awal daripada berangkat norikoh teh istighfar supaya urang belajar istighfar tidak belajar supaya bisa setelah bisa supaya jadi ahli setelah ahli urang geus ngeunaheun bakalna jadilah makom istighfar teh disebut makom tobat tina 9 makom nu pertama adalah tobat eta bae heula ulah waka mikiran selanjutnya makom tobat bae nobatan ieu heula tah dedeleuan dedengean ambean omongan beteng dubur kubul leungeun suku leungeun golbu mulai geus ti dinya tah kuari neuleuh motor Mio bagus amatnya warna hejo jambu mantep sabaraha duitnya eta mun ngridit DP na sabaraha kada DP na sabaraha 500 tolol jagoannya na ngridit berarti bego teh budak teu boga kaisi teh
eta kan tina dedelean dari mata turun ke hati. Mulai urang resep kamio etalah nu ngahalangan antara urang jeung Allah. Naik urang kuari ka apan sasebara duit si eta. Timbul joro-joro ka jero hate. Halang-halang leuwih gede urang ka Allah. Lain beuki deukeut ka Allah teh beuki jauh kahalangan tadi maka karakumio kuari mah geus ku apansa. Naik deui ka Innova, naik deui makin loba nu dipake ka resep urang makin jauh urang jeung Gusti Allah. Torekat eta jang nyingkirkeun eta. Lain beuki norekat ka dieu beuki wah-wah para jasa. Malah asup torekat na ge mayar deui. Torekat sih kudu bayar heran ning mah. Mahar 100 gram. Sakumaha hikmat. Ge hikmat tuh kos kieu mah. Hikmat papan ilmu jurig tah mah kos itu. Torekat mah ilmu ka Allah. Nek ma'rifatullah wa rasulih mah nek hayang boga nur ilahi. Eta lamun urang kuari ngahaja-haja meuremkeun mata capek. Aki-aki tita ulah lain-lain mahram jeung nini-ninina ya naik mobil. Hebe nu geulis neulekeun da kitu. Mun teu kun nini-nina dikitukeun. Heuh. Aki-aki neulekeun kos kitu bae. Normal nih. Normal. Pantas aki-aki. Aduh aing ngapa aing beberangkatan jeung sia teu bebas hirup aing. Deuk saha bisa ngahalangan sebabna ruhanina can dididik. Daek kukumaha ge daek bodar hese bae dipeureumkeun kumaha hese bae ditorekeun kumaha hese bae naon sebabna? Sebab lu berangkat kos kitu baru ruhani. Sedangkan ruhanina can dididik. Ketika nya maksakeun aya awewe geulis, peureum. Capek kaduhung amatnya tadi kemana lempang nanya di dalam oke blon kan capek jana barang di dalam waduh semampai atau tadi mana di dalam bah takkan eta capek ruhani lamun teu jeung ruhani mantak eta norekat ya tah mulai di zikiran la ilaha illallah la ilaha illallah kadina istighfar di makom tobat bae heula mata hayuh bae istighfaran heula datang ka terasa urang teh ketika aya awewe cak Allah seakan-akan atau cak bisikan hate urang haram teu dideul ketika aya musik haram mulai didengekeun teu didengekeun aya mah aya sabodo geus bae jadi urang kendeul awewe teh kos kadal kumaha kadal aya eueuh teu pernah aya nu rindu ka kadal jelema aing rindu kosa ka kadal eueuh jadi anggap awewe teh kadal ulah diomongkeun hei kadal ulah tah ruhani mulai tuh hajupan tengah peuting zikirna ge geunahan saat batur keur pula sare urang mah hudang jadi titah mulai la ilaha illallah teu aya nu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah teu dimaksud angin Allah tina nu aya nu dimaksud angin Allah mulai kuari deuk ka mana ente deuk silaturahmi maksudna deuk ka Allah zahirna silaturahmi maksudna deuk ka Allah lain maksud deuk neangan susugan we cenah silaturahmi ka murid masugan aya nu mere nah geus lain ka Allah geus kiai bangpak nu kos kiai mun aya kiai endek menta ka murid kiai bangpak nu kos kieu blon tama kiai ieu baca dajang majlis tinggal majlis kiai blon bangpak tama bangpak teh bangpak teh heuh bangpak geus seueur wani atuh kos kitu bangpak ngaranna nah mulai ka Allah ieu mah adapun engke nyana dibere urusan Allah dek ngariung dek mana ya dek ngariung maksudnya non susuganan nyaputnya maksudnya susuganan yang melibat mobil kiai bangpak tata kos la ilaha illallah dimaksud angin Allah dek aing mah dek dakwah dek ngajakan jelema dek dika Allahkeun adapun mere nyana urusan Allah tah aing mah teu maksud kos kitu sebab sapopoena la ilaha illallah dimaksud angin Allah dimaksud tinu angin Allah silaturahim lillahi ta'ala dakwah lillahi ta'ala naon bae lillahi ta'ala Allah nu dimaksudna ketika aya kecenderungan kana lain Allah isinna astagfirullahalazim
Gusti hampura abdi nu dibaca ku abdi zikir la ilaha illallah teu aya nu dimaksud aing Allah tapi geuning kecenderungan abdi teh ka lain Allah kada damelan Gusti ka makhluk teh ka dunia teh hampura Gusti astagfirullahalazim 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 tuh unggal poe teh kos kitu teh terus bae unggal poe mulai ku hari moal berat ketika deuleu awewe dilarang ketika aya musik dilarang ketika aya omongan goreng teu bagus pan dilarang jadi otomatis ngeunah nah kadanan atuh urang ku bisa mah ieu mah atuh urang meniru-niru bae numatak umumna puasa model tadi naik beka puasa khusus hese dek ngajagaan mata ngajagaan ceulik ngajagaan irung ngajagaan sungut leungeun dubur kubul suku hese bagi nu lain makom nama sanajan dipaksakeun tetep hese bae ngan tetep urang mah paksakeun bae tapi anu geus biasa mah tuh babahari ja TV teu boga HP teu boga ketika aya nu liwat ieu tuh liwat-liwat jana tuh aing-aing nya namanya nyana nyana keperluan nyana tuh aing-aing kunaon haju aing neuleukeun nyana karugi-rugi mending nyana haju nawaran nyana dikawin mah ku aing henteu nyana dideleukeun ku urang haju nyana neuleukeun deui haju barang nyana nawaran kula ge bogoh ka mamang haji ai mang haji daek mah deres mun kitu mah mun haju nyana teu bogoh deuleukeun bae aing teu bogoh teu naon urang nya doraka nyana teu bogoh pan dora rugi 12 eta kos itu ye nyana bogoh henteu haju urang dideleukeun nya haram nya teu bogoh otak pasang atun ji otak ji pasang ji ya Allah tah deres jana bogoh ieu teu bogoh tapi lah urang selalu kasih nikmat atuh nyana urang-urang atuh geus bae sueuh masalah ngeunah aya naon ngeunah tah geus tah mata geus bisa dijaga ceulik geus bisa dijaga irung bisa sungut bisa kuari kecenderunganna ka Allah nikmat mun maca Quran teh ngeunaheun lantaran kabeh hahalangna geus disingkirkeun kuari maca Quran teh nikmat teh lain suara lain lagam tapi nikmat teh asa ngobrol jeung Allah lantaran ieu teh wahyu Allah ngeunaheun geus bung ingkah urang dina Al-Qur'an teh Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ngeunaheun cenah hate urang teh pas jeung Allah. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Komo urang bari tadabbur makana maknana keur carita henteu geus geunaheun jas. Komo ditadaburan maknana mah ketika aya ayat-ayat misalna surga urang menta ketika aya ayat-ayat neraka urang ta'awud ketika aya ayat-ayat anu barokah urang teh menta ketika aya ayat bayat anu masa cilaka urang isti'adzah terus bae kitu jeung kitu ngeunaheun urang maca kod di dinya lah bakal nyambung ruhani urang ngan masih keneh endap-endapan kuari ditingkatkeun deui kuari urang kakelelembutan nah beuki luhur puasa urang teh lantaran narita di mah ngajagaan tina dahar jeung minum jeung jima umum kuari mah ngajagaan anggahota khusus tah kuari mah ngajagaan teh tina hate poho ka Allah ulah aya poho per detik nage ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa gitu? Bisa. Iyalah disebut puasa hakikat. Pohonna ka Allah. Maksudna ka Allah teh Allah lain. Kumaha sih? Kieu. Maksudna urang hirup dihirupkeun ku Gusti Allah ti eueuh ka aya nu ngaayakeun Gusti Allah kuari urang teh ayeuna mah lempang dilempangkeun ku Allah didiupkeun ku Allah. Cicing dicicingkeun ku Allah robah dirobahkeun ku Allah bentak dibentakkeun ku Allah peureum dipereumkeun ku Allah ngadenge didengekeun ku Allah jadi kabeh otomatis 5 bakalna ta dina hakikat teh mun dijabarkeun teh mun urang nyaho ka nu 5 geus diarahkeun ku urang nu 5 eta teh ka Allah kabeh. Jadi geus eueuh ti luar Allah kabeh ge urang kuari diuk inget nu ngadiukeun Allah seakan nu diuk teh ieu teh Allah jan nu ngadiukeunna ge Allah
urang lempang dilempangkeun ku Allah teu inget ka diri urang nu lempang aya disatukangan urang nu ngalempangkeun urang pan urang teh ieu teh kaasupkeun kana sifat Allah Al-Jabbar. Jabbar teh maha maksa, urang dipaksa ku ari ku Allah hirup sia hirup cak aing hirup dipaksa ku Allah dahar teu dahar hirup bae cak aing hirup sia isuk pageto pae sia mencoba ke rumah sakit yang hirup pae bae pemaksaan Allah. Kuari teh urang dipaksa tita hirup ku Gusti Allah ulah rasa urang hirup teh nang maksa Allah hirup sia bari sia teh jauh datang ka ilaha hirup sia isuk pageto ba isuk ba minggu hareup ba bulan hareup ba taun hareup dipaksa ku aing coplok sia roh sia pae cak aing pae muriang cak aing pae dipaksa bae sangu lo bakene pae duit lo bakene modal jabatan di sana kene koit pae geus pokona ya mah sehat kene is dead modal sia pae sia kuari urang dipaksa tita hirup ku geus hirup sia mantak urang kudu nginget-nginget hirup urang ieu hirup urang teh pamere Allah titah di ka manakeun liat titah di ka Allahkeun salila urang hirup teh bebe dicabut nyawa pae ngaranna dipaksa ku Gusti Allah urang kuari dipaksa hirup sajroning hirup diberi ikhtiar jang kaum awam ikhtiarna iyalah nu kurang kudu digunakeun ikhtiaran pakai ibadah ka Gusti Allah sesuai jeung aturanana nu mantap dina puasa teh istimewa jasa kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya ayyuhalladzina amanu jelema anu ariman alladzina isi mausul amanu silah wal mausul bisilatihi maqwatil mustaksar wajeng ya ayyuhal mu'minun jelema anu ariman kutiba alaikumusyaum dipardukeun karanjeun kabeh puasa bulan Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum lain umat kuno kuari bae dipardukeun puasa teh ieu ge umat nu baheula ge dipardukeun puasa zaman Kangjeng Nabi Isa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Musa umatna tita puasa zaman Kangjeng Nabi Ibrahim umatna tita puasa terus satangka Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Daud kobe umatna teh aya paruasa kama kutiba alal ladzina min qablikum lain urang bae nu tita puasa jadi puasa teh ieu teh syariat nu baraheula ngan nu baraheula mah puasana beda-beda aya anu puasa teh ti asar datang ka jam 12 aya nu ti asar datang ka subuh aya nu ti asar datang ka asar deui kebal tah ti asar datang ka asar deui tah aya anu puasa teh ti isuk datang ka tengah peuting eta mah umat-umat nu baheula umat Kangjeng Nabi urang mah minal gurub minal fajri ilal gurub ti pajar datang ka gurub iyalah umat Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nah tungtungna nu indah ge la'allakum tattaqun berhikmah puasa teh jelema bakal jadi tararakwa ieu lain sambaranna tah hikmah tah la'allakum tattaqum manawa aranjeun kabeh teh tararakwa sieun ka Gusti Allah imtitsalul awamir wa tinabun nawahi nu mataksu pe ka bulan puasa nu galak jadi henteu la'allakum tattaqun anu pelit jadi tambah pelit la'allakum tattaqun nu pelit ke di bulan puasa mah masyaallah leungit kapelitanana nu sugih bulan puasa mah beuh ajar jasa barahan jasa masyaallah karim pohara nu tata dina galak ka pamajikan di bulan puasa mah ditahan moal aing moal nyarekan ke sawal karak aing dar-dar deui di bulan Ramadan ban la'allakum tattaqun supaya maneh takwa istimewa jasa mantak aya hiji jelema hayang ka hiji awewe embungeun awewena embungeun bae embung jajore meureunana awewena mah geulis tur aya pendidikanana aya pendidikan mangan jore beungeutna lain beungeut jelema beungeut perang aya teh jelema teh nu geus kitu tah embungeun awewena dibawa puasa Ramadan tanggal 20 disuratan ku awewena
Kak nu kamari ka abdi SMS teh mika leuleuheung ka abdi lah abdi ayeuna menemah bae ai gaganyaan maka abdi bade meuleuheung ka abdi lah deuk naon deui atuh jahirup mamual kebeli di dunia adapun kurang bogoh abdi bisa maksakeun ka kakak kuari mah abdi jadi bogoh 1000% loba amat si budak kunaon yang di SMS teh di koneng kamari teu bogoh aja kuari jadi bogoh eta kakak kula jadi karunya meureun ieu lah hikmah la'allakum tattaqun ambo budak teh santri meureun nyung SMS-na tata tadi teh teu daekeun tah mentak lamun aya lalaki hayang ka awe teu daekeun antepkeun puasaan pokona mah sabar poe ki 7 bukana make cabe rawit maksudna naon abeh pahang pahangna ka mana lanjut suhut urang nu pahang engke nyambung ka ditu engke nyana panas gelisah ya minimal sungut pahang lah sanajan nyana teu gelisah ge pahang-pahang atuh sungut tuh pasa pelet eta pasa pelet siapkeun 7 batu teuneun di hareup bismillahirrahmanirrahim Allahumma layyan qalba sarwiti bintasan kama layantal hadid fi Daud bin Nabi Daud alaihi salam Allahumma kama layantal hadid layyan qalba eta ngan panjang kana moal diteruskeun kudu saya direkam pan artina Allahumma layyin Gusti muga ngalemeskeun qalba di sarwiti kana hate si sarwiti kama layantal hadid sakumaha Gusti ngaleuleskeun besi li Daud alaihi salam ka Kangjeng Nabi Daud alaihi salam lamun besi bae bisa leuleus ku Kangjeng Nabi Daud atuh sapiraha teh layyin qalba sarwiti Gusti puasan buka cabe rawit sakil ilag bae jam 12 beting cokot batu dan bismillahirrahmanirrahim arahkeun ka Imah Sarwiti Imah Sarwiti mah Cikupa berarti arah wetan bismillahirrahmanirrahim Allahumma fa tah amun ragag ka batuna bleg nyana ngarenjak ngarenjak teh Sarwiti guys eta malam pertama karena ngarenjak doang ieu la'allakum tattaqun ieu siapa kuasih wirid kedua kali Allah panjang direkam ku sialah aduh beres tiupkeun deui ke jam 12 batim bismillahirrahmanirrahim fa sarwiti blum kerenjang nya bentanya na mulai teu bisa hesta malam kadua mah ya tilu berarti itu qala Yusuf li abi abati inni ra'aytu 'asharata kawkaban syamsa wal qamara ra'aytum sarwiti Zaid la'allakum tattaqun je lalawara leles ujianna hatena ujianna awewe kakarak 3 peuting geus Zaid kaopat peuting mah nyana geus mulai leumpang keluar asa kadeuleu bae euy Zaid aya ucing ge euy Zaid ucing Zaid sia mah rarasa aing Zaid bae sakeun geuleuh jelema kasep amat itu sakos ge Zaid bae hei kabeh Zaid besa dunia nu ayangan Zaid doang weh lain lalawara eta kos kitu masyaallah nah ieu mah kutiba alaikumus syiamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun manawa anjeun teh takwa sieun ka Gusti Allah nu mantak haju dijaga ku urang aya nu ngajaga teh datang ka teu dahar teh nginum teh jima doang aya nu ngajaga teh jeung anggahotana mata cili irung dan lain sebagainya aya nu ngajaga teh jeung kecenderungan hate ulah aya resep kana bangsa duniawi manehana nambani datoriko mun aya resep bae batal puasana mungguh nyana ai urang mapan kuari teh puasa mun dahar nginum ngahaja dahar nginum ngahaja batal jima ngahaja batal geus puguh tah makabehan kuari mah jelema nu bertoriko kuari aya kecenderungan hate resep jasa ka baju nu itu batal puasana resep amat samping nu itu batal puasa resep doang resep batal
komo ngahayalkeun ieu mah tuh buka lamun jeung ponteng suri diaduk-aduk ke jeung kalapa di kalapaan di siropan siropna nu putih teh masyaallah urang haju keur dahaga dibantu ku eta celecep berenana nikmat jasa tah batal jasa tah puasana batal tah urang lamun dibatalkeun puasa kos kitu urang batal teu puasa urang mah kambehan tah urang mah mata puasa umum puasa kos kitu mah hese lain lalagaan latarannya nama geus dijagaan pacak Allah teh pan sia geus dijagaan geus disiparan mata teh cilit teh dan lain kecenderungan hate teu meunang kasalian aing urang saka duniawi kos itu batal berarti lain ka aing kan ketika sia na dahareun sia resep atuh pan teu ka aing batal sia puasa sia ketika sia na pakaian atuh pan eta bakal pakaian lain ka aing batal puasa sia mun urang dibatalkeun kos kitu atuh nu puasa kabeh mata kieu mah bangsa puasa rorongsokan kabeh. Rorongsokan ieu. Nyahoan teu rorongso limbah mah panatubo di dinya epa dihijikeun jeung segala plastik jeung besi jeung wah dihijikeun ditimbang dirut bae geus kabeh. Kurang saeutik mah puasa bodoh. Nah ieu bakalna ieu rorongsokan ieu. Puasa ieu. Basa limbah ieu geus. Eta urang mah teu ngitung-ngitung kumaha-kumahana. Pembatalan teh nu tadi teh bae urang mah nu syariat tah batur mah geus datang ka dinya nu mantak embung ka mamana yang di imah bae di imah teh indah sebab jeung Allah ngeunaheun jasa masyaallah karim deuk maca Quran deuk maca sholawat deuk zikir nyambung ruhani jeung Allah ja puasa mah sabenerna mah lain awak puasa mah ruhani sebab di dinya ge la'allakum takun ari la'allakum tatakun teh ruh nu ngajaga karena paharaman nu ngajaga karena kitu panyegahan Gusti Allah anu ngalaksanakeun perintah Allah eta kapan kekuatan ruhani la'allakum tattaqun geus urang lamun kasakadar nyaritakeun teu dahar teu nginum eta mah pagaweanna awak lah gampang umum na manusia kos kitu tapi nu hese mah ieu tah la'allakum tattaquna ruhani ketika urang neule anu dipake ka haram ku Allah ruhani urang lantaran geus dididik nanaonan neule kos kitu untungna geus bandingan di ka Allah kan ketika ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah nanaonan ngadenge nu diharamkeun ku Gusti Allah maning diabaikeun kitu keneh sungut kitu keneh leungeun kitu keneh suku dan lain sebagainya ku ari kecenderungan hate teh sangat dijaga ku ari tuna kecenderungan hati maulul mayulul qalbi tina bangsa duniawi jeung bangsa makhluk dijaga luar biasa nu mantak makin bulan Ramadan ahli Allah makin diimah bae nikmat diimah betah teh sakumaha tadi tah uruskeun urusan di dapur dan lain sebagainya nya nangis ka Allah bae ai puasa khusus puasa ahli hakikat ieu mah geus hese jasa sakabupaten hiji ge boa saprovinsi hiji ge boa ngan aya mah aya jelema anu selalu ngajaga ketika menang nikmat lain neuleu nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat ketika dibere musibah lain neuleu musibahna tapi nu dideuleu nu mere musibahna ketika manehanana dirobahkeun lain neuleu robahna boh diri boh batur neuleu nu ngarobahkeunana ketika dicicingkeun lain neuleu cicingna tapi neuleu nu nyicingkeunana ketika jelema ieu kitu makhluk ieu dan lain sebagainya kabeh di alam dunia ieu rupa-rupa lain neuleu rupa-rupana tapi neuleu nu dirupa-rupakeun 5 lamun ku urang hakikat teh kos kitu tabal kaluar tili perguruan di Indonesia di luar Indonesia sadunya 5 bae ketika aya nikmat urang ulah jauh-jauh ka batur ka diri urang we geus teu neuleu nikmatna nu dideuleu nu mere nikmat Allah ketika urang menang musibah lain musibahna nu dideuleu nu mere musibahna hiji bae Allah ketika urang robah lain robahna nu ku urang dirasa jeung dideuleu nu ngarobahkeunana ketika urang cicing lain cicingna nu mere cicingna lah nu ku urang nah eta lah tah lamun urang geus selalu ka dinya hakikat ngaranna
kurang terus mereka dia nganeta kadar nyarita doang mal bisa nu bisa teh para rasul nu bisa teh para nabi kabelah dia kutubul Aulia anu kabeh di Allah lain Allahan mah ketika zikir nah silakan timimitillah ilah illallah warida kopikeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah mantak kulaba eta ngadenge anu zikir teh lantaran teu guguru hese kukula esok di bejaan lamun lambat jabarkeun kan aya muktamar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah jabarkeun hakna la ilaha illallah urang deuk lambat mah kajen sorangan ge kopi ge sarua la ilaha illallah di hati ge sarua la ilaha illallah ketika urang deuk rada cepet lantaran kadorong ruhani ngadorong cepet kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah sukunkeun hakna ulah la ilaha illallah la ilaha illallah kabet aing mah ngadengena la ilaha illallah hayang nampilin we teh budak la ilaha illallah guruna deui kos kitu guru torekatna berarti kan lancan ke guru nu asli kabet ngadenge na kabet mata kata teu beres kos itu sukunkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha sok kencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ngeunaheun coba dikencengkeun la ilaha illallah la ilaha illallah sakumaha ngaragaji la ilaha illallah goseng puyeng cenah ahli torekat zikir kos gitu enggak can bisa komo praktek dan saraga sajabana ieu dibejakeun geus supaya hati-hati ulah babari norekat mondok roto torekatan mondok sia mah norekat teu dek mondok hese aing mah ieu kuari di Cisoka aya torekat di Belaraja aya torekat di dieu di Curug aya torekat puyeng aing mah ngadenge torekat ayo jelema da kos kubasi lintuh jelema mah atuh beuki dahar eta lah malah kudu disumbang guru torekat teh puyeng aing ngadengena zikir lagi teu bisaeun kadu zikirna gandeng jasa zikir mah teu gandeng-gandeng jaruhani teh ka Allah deuk gandeng ge ketika halkohan setahun sekali dititah jang narik-narik anu encan pernah supaya katarik sebulan sekali mun deuk halkohan ge kudu khusus teu meunang kacampuran kudu sejen halkohan torekat nah ieu mah bau asal magrib eta sih nu edan apa naon zikir nu edan tah mah kos kitu zikir ge edan tah mah ulah dituturkeun ruhani torekat makin ka ditu nama geus teu gideg-gideg acan torekat pertama jang narik-narik la ilaha illallah geus bisa mah ruhani geus ka bisa mah urang asa di mana engke asa kalimu kos endog urang beubeureummna aya puputihna aya puputih ka dieu Allah ka ditu Allah atuh geus bahkan teu baca la ilaha illallah ngahaneng mengke kos ku dewe eta ngeunaheun jasa tah geus datang ka dieu ngeunaheun geus la ilaha illallah lain aju geus aya mun aya di lembur kos itu gantung neangeun polsek gantung jeung kapolsek na gantung sasar maksudnya jalain kitu lain ih kumaha sih ieu hese kita dita istighfarna terus ya makin ka ditu makin izin makin bungka nyahoan nu bantah ka ditu nama aneh guru torekat teh kadang-kadang make lepis bungka nyahoan make tudung ka ditu nama make ieu dan kadang-kadang belangkon atau ka dieu make paranti Jawa teh kadang-kadang tudung naon paranti Jawa teh laken dan mantak di lemur beusi aya anu make lepis make laken eta guru torekat Canggis. Atuh beda sorot mata lain deui tah ikeur carita tah nyana mah tah lamun geus datang ka hakikat puasa teh geus lain mikiran dahar nginum pake lain mikiran jima lain ieu beusi hate robah lain ka Allah
biblut mah kos gitu. Jadi jada beraga coba cegana teh mungkin takut lambat jadi terserah di dia mau ditutup aja. Tuh banyak apa ya guys tutup. Masalah. Ya, tak iyalah naon gitu kan. Urang keur carita. Ieu supaya hati-hati. Artina eta geus kitu teh hese. Jadi geus ka Allah bae ketika nyala lempang lainnya nu rasa lempang asa aya nu ngalempangkeun. Robah asa aya nu ngarobahkeun. Allah geus selalu ka Allah, diuk asa ka Allah. Asa ku Allah. Geus Allah bae ti Allah ka Allah ku Allah. Ti Allah ka Allah ku Allah. Kitulah ahli hakikat. Geus jana manyana bae ngan geus kos kitu ke geus moal bisa campur hese. Sebab embung robah hate teh teu bisa kadesek, teu bisa katitah, teu bisa kumaha nyana bae ngeunahna nyana ka Allah, kumaha nyana bae geus hese. Nah iyalah geus teu bisa. Kos kitulah urusan-urusan ahli hakikat, tapi anu bisa ngendalikeun henteu. Model Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ahli hakikat ngendalikeunana biasa. Biasa, luhur jasa berarti. Abu Hasan Asy-Syadzili biasa bae, terkendali. Imam Syafi'i, madzhabul arba'ah, para ahli-ahli hakikat terkendali biasa. Atawa guru-guru urang anu geus datang ka hakikat biasa bae. Jadi tergantung jelema-jelemana lah kuat apa henteuna. Ketika anu teu kuat pasti di bawah. Datang nyana ka hakikat ngan tetep teu kuat. Nyana embung terasa dikendalikan sehingga teu kuat handap kene sanajan nyana geus datang ka hakikat aya nu geus luhur mah biasa bae. Jadi gerak Allah bae ketika der ka ditu gerak Allah, ketika der ka ditu gerak Allah, henteu asa terkendali ku lain Allah. Ieu mah keur carita hese urang nyaritakeun puasa khususul khusus eta mah puasa para rasul, puasa para nabi, paling puasa para kutubul aulia. Puasa-puasa nu biasa paling datang ke puasa khusus. Nah ieu keur carita meraih tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bisa diraih ku setiap manusia ketika nol hatena. Nu puasa umum bisa ngaraih Lailatul Qadar, nu puasa khusus mah komo, nu puasa khusus mah geus teu kudu caritakeun. Puasa umum ge iraha nolna. Ketika di nolkeun biasa bae nu umum ge japamere Allah tah mah. Aya jelema karyawan menang Lailatul Qadar, aya kiai mah teu menang-menang Lailatul Qadar. Aya karyawan mah geus bae pasrah ka Gusti Allah jahirup sakikieuna, der bae dinolkeun kabeneran Lailatul Qadar malam eta aya menang. Aya kiai mah mikiran, pan ieu murid nu daratang sih. Sial, anu ngazakat fitrah bego ieu murid. Atuh kahayang aing mah marawa bingkisan atuh. Eta mikiran kos kitu bae kiai ondo tah. Jauh tak maka menang Lailatul Qadar tu kos gitu. Tah, napaan mata, napaan ceuli, napaan irung, napaan sungut, napaan beteng, napaan leungeun, suku, kolbu, tapaan ku urang kuari. Ulah cenderung kana pamere, ulah cenderung kana dunia, ulah cenderung kana makhluk. Lamun geus bisa kecenderungan urang dijaga di tapaan, plong bakal. Ngidaheun bakal. Ieu mamikiran mekol lurah can aya merenya. Ingeteun teh ka ing lurah ya. Engke bae tanggal 20 di SMS. Kok camat can aya sih? Paeh hirup ta camat. Kok bupati can aya sih? Kadanan anti bati pamarentah. Ulah aya kecenderungan anti. Duh, masyaallah. Namun orang nyaritakeun Imam Malik bin Anas teh ngitu mazhabul arba'ah Malik bin Anas. Imam Malik putra Anas guruna Imam Syafi'i. Anu Imam Syafi'i mondok ka Imam Anas ka Imam Malik teh dibere surat pengantar ku gubernur Mekah. Begitu datang ke dinya dibaca, naon eta? Ieu surat naon? Surat ti gubernur pengantar bahwa ieu Imam Syafi'i, nama Syafi'i Mekah nek mondok ka Imam Malik di Madinah. Saekeun ku jangan. Set. Ice. Mondok make surat-surat pengantar ti gubernur. Emang kunaon? Aing memeh nyana datang geus dibejaan ku Allah. Bahwa Syafi'i bakal mondok di aing. Allah geus dibejaan ka aing make surat pengantar bego ta gubernur. Wah, bau merikak bulu urang mah gitu. Aing geus bejaan ku Allah teh kudu hese-hese. Tamah teh si pangkat pohara amat.
Orang mah lamun aya pengantar di kubur, wah jangan kemana-mana ya. Sini aja mondoknya sampai saya bapak kebangun rumah. Gubernur kan ini pengantarnya. Wah, kiai neraka mau kos itu. Imam Malik susah-susah nanya nama. Padahal mah pedagang anak saya. Dilanjutkan ku Imam Malik dagang. Lantaran hatena euseut dikesekesan kana dunia, dagang mah dagang lantaran teu dipikirannya rugi. Dagang mah dagang tadi pikiran rugi. Sebabnya nama terus baik ngaji, ngarang ngaji. Ya, otomatis dagang dengan sakicok rugi beak kabeh. Beak geus we jadawan ngaji bae peuting, ijtihad, ngaji jeung santri termasuk Imam Syafi'i tah. Ngajoak urang dapur. Heuy. Kuna beteung. Pamajikan aja anak ngajawak waduh wah cenah ieu gaji mah gaji bae teu ngebul. Atuh pan aya geus beak jualeun geus eueuh dahareun geus eueuh nu deuk dijuali mah kabeh geus beak kabeh. Oh beak kabeh. Kaluar Imam Malik kenteng dicokot ku nyana 3 jual ieu jang dahar. Masya Allah eta si ku pohara-pohara teh moal kebel urang hirup. Imah mangke bae di nu itu di alam nu itu pakai mangke bae di alam nu itu moal kebal urang ninggalkeun ieu tah imah bakal hayang sakumaha di sorga cek Imam Malik ka pamajikanna jeung ka anakna pakaian hayang sakumaha tuh di negara nu itu kuari ulah di pikiran jualan kabeh pake dahar paeh itu imah urang itu negara urang itu pake urang geus lantaran kabeh ka Allah tuh heueuh atuh coba pamajikan urang nasehatan gitu. Ayo coba ku ente nasihatan. Hei, ulah ngomong nanaon ieu. Kedeung deui urang bakal ka dieu ka mana? Ka ditu ka sorga lah. Terus bapak kolot tah bae ta sorga. Geus teu bisa urang. Geus ngeredit bae ngeredit. Imam Malik bae teh kenteng. Poe eta, poe isuk bebeja deui eueuh deui jang dahareun, kenteng deui. Bocor atuh. Oh masalah cek cenah. Urang mah pindah di dunia ka ditu imah urang itu. Jadi itu geus disadiakeun imah urang, pake urang, sagala urang. Moal kebel. Ieu bocor pindah kan teu bocor di dieu tah. Di imah teh jatupan ka dieu, di dieu bocor ka dieu tah. Hayu bae ka sakur teu bocor mah ka dieu tah. Kitu hese amat sih. Urang mah kakarak ngecelak bae ka pamajikan. Heuh, tuh. Padahal belah dieu teu bocor, Kurang ditapina atuh geus ulah mikiran nu bocor di dieu bae. Dah, dasarna cenah teh mah mikiran kanjut doang. Puyang urang. Masyaallah, hese jasa. Hese. Ya Allah ya Rabbi tuh. Imam Malik. Sageus beres Imam Malik lantaran kadenge ku nagara bahwa Imam Malik sakitu hebatna, Imam Syafi'i ge muridna. Tapi susahnya luar biasa diberet 3.000 dinar uang emas 3.000 dinar jang naon eta jang meuli imah jeung kendaraan jeung sajabana tarima ku Imam Malik teu neun hadapan bebedak lawang digali wasiat ka anakna nak abehannya mun abah bae gali eta duit ti pemerintah balikeun deui ka pemerintah mun pemerintah nu ayeuna hirup keneh bikin mun anakna bikin ka anakna bikin deui haram abah anak abah turunan abah ngadahar duit pemerintah moal bisa ibadah nya dengekeun muhun bah teu keubal Imam Malik maot digali dianterkeun deui pangneangankeun kiai nu kitu pangneangankeun coba nu mantap teu maot Imam Malik mah datang ka kuari kitabna diaraji diunggal nagara sadunia Imam Syafi'i teu maot ieu kurang diaji teh Imam Syafi'i seakan-akan Imam Syafi'i nu keur ngomong teh ieu teh tulang belulangna hudang deui nyaritakeun tentang puasa nyaritakeun tentang hikmah puasa teu maot Imam Syafi'i mah Imam Hambali teu maot Imam Hanafi teu maot diaraji kabeh ku sababna teu mikiran dunia nya nama kadanan ku kitu mah ulah proposal teuing atuh puyang biasa tadel Imam Syafi'i sarua bae begitu Imam Syafi'i tira ke Mekah memeh asup ke Mekah boga jana duit cek Imam Syafi'i ieu Mekah teh tanah haram diharamkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala isin lamun asup ke Mekah kudu mamawa dunya memeh asup ke Mekah dibagikeun heula ku Imam Syafi'i ayo
datang fakir miskin dan lain sebagainya teu bogana naon kakarak Imam Syafi'i asub ka Mekah aing teu izin asup ka tanah nu dimuliakeun ku Allah teu mawa dunya lamun aing mawa dunya izin jasa di hate aing aya mawa dunya izin ka Gusti Allah percis kos urang ka Mekah kos kitu babakalan teu sakeben teu jadi malah ngahutang deui di Mekah teu pohara jasa kabang deui ka hutangna oblog goblok tolol ieu urang jauh jasa teh ieu keur carita jelema anu ahli Allah mah kos karari itu Masya Allah karim nah iyalah dahar nginum jima puasa umum tama kos kitu mah nu sok dicaritakeun ku almarhum abah eta mah nu kos kitu mangarana engke lamun beurang puasa haju lamun magrib nginum-nginumna ge teu cukup sagelas dua gelas dahar da ge pohara nu tadina eueuh diaya-ayakeun ditimbang teh akhir bulan Ramadan teh beuh ngalintuhan nambah 20 kilo nah eta mah nu kos kitu marana orai koros nah eta lamun puasa kos kitu puasa orai koros geus moal alakum tatakun teh maka dituna lantaran orai koros mah urang diudag-udag orai koros haju digegel diantepen bae gegel ku sia untuna carumplak orai koros mah untu cumplak deui gegel deui geus untuan jogjana cak orai koros mah bangkong gegel anak gabus bancet rada gede ya geus tak kaungkulan gegel mah urang deuleu koros iki sarua ta urang kayak gitu bulan puasa teh ieu naon ye bonteng suri kok anak koros ieu naon deui ye jeruk kok bapak koros ieu naon deui ye poh sagala rupa deuk tarawih aja kunaon ye ieu deh napas Bang Haji mah geus kolot meureun aduh teu kuat jasa Bang Haji mah ya napas meureun lain napas meureun sebeuting kabade eta ku sia atuh jalamun normal mah moal kos kitu ya Allah ya Karim nah gitulah ieu keur carita urang puasa tina umum coba rada digeser saya ti kadanan ka puasa khusus rada khusus heula nah kadanan kada khusus mah jagaan 100% mah hese 50% sarua bae pada praktek nama capek bae ngan anu geus terbiasa mah capek ge nya membiasa maksakeun aya urang mah capek teh capek nyan tapi tetep kudu rada dipaksakeun beusi teu kapanggih deui jeung bulan Ramadan engke nu geus kolot mah pan itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah terakhir nyaritakeun tentang masalah kewajiban puasa Ramadan bihadi umurin khamsah hiji bikamali Sya'ban salasina yauman sempurna bulan Sya'ban 30 wae nomor kedua biru'yatil hilal bihaqi man ra'ahu wa in kana fasiqan liru'yat nomor katiluna disubuti fi haqqi man la yarahu tetapna hilal bagi jelema nu teu neuleukeun hilal nu kaopat bi ikhbari adli riwayah mausukin bihi nu kalimana bizanni dukhuli Ramadan bil ijtihad dengan ijtihad nah iyalah aya anu langsung hilal pemerintah ru'yatul hilal aya anu perjalanan khusus para kiai-kiai anu nyieun anu nakwim make takwiman hisab qot'i mun dipanjang-panjang cerita tentang hisab panjang ieu mah kasimpulanna bae kasimpulan lamun menurut hisabna hisab goer qot'i nanggalkeun teh aya anu Sabtu Muhammadiyah aya anu hisabna hisab qot'i melalui sulan berusul falakiyah dan lain sebagainya da ieu jatuhna kana minggu mun diperbandingkeun ephemeris jatuhna tetap minggu ijtima 15 10 maghrib ghurub syams 17:49 hilal 0,45 derajat 0 derajat 45 dakiko muksul hilal 00:52 itulah ephemeris itu ke Belanda Inggris kemudian Yukom ijtima 15:13 geser setik maghrib ghurub 17:49 hilal 0 derajat 43 31,75 muksul hilal 0 derajat 0,1
eta cerita nyukom hanya untuk perbandingan hitungan-hitungan Yahudi. Lamun hitungan-hitungan sulam namun dicaritakeun panjang nu jelas iti makna Jumat malam Sabtu na 1 darajah setengah. Ieu berarti teu imkan ru'yat, berarti urang puasa Minggu. Menurut hisab Qoti Sulam Munairen aya sababaraha di sekitar kitu Tangerang nu ngiriman hitungan aya leuwih ti genep, kemudian aya di Jawa Tengah nu ngiriman ti kiai ti kudu dicaritakeun ku kula loba nu ngiriman ya alhamdulillah, kemudian ti Bogor melalui hitungan hisab Qoti adalah jatuh hari Minggu, rata-rata aya nu itimah Jumat, malam Sabtuna aya anu sadarja, aya nu sadarja setengah, teu imkan ru'yat, berarti urang Istiqmal Sya'ban jatuh puasa menurut hisab Qoti adalah hari Minggu. Urang puasa poe Minggu menurut hitungan hisab Qoti, asana akur bakal najeng pemerintah. Adapun hitungan Muhammadiyah menghitung manehanana ieu jatuhna adalah hari Sabtu. Aya perjalanan Thariqah Syekh Alauddin Ibnu Syatib Yanal hisabal hasabatil falakiyah di harakatus syams wal qamar wa tariqatus Syekh Alauddin Ibnu Syatib ad-Dimashqi al-Harat anda yaum as-sabti 28 Juni 2014 Masehu wa awalu ayam syahri Ramadan al-Mubarak liam 1435 Hijriah di masyiatillah ta'ala zalika lana itu panjang lamun dicaritakeun gusar geser nyana jatuhna Sabtu sebenarnya encan imkan nurut kakarak menang darjah sadarjah setengah. Terserah nu jelas orang memakai pendapat ulama mun dicaritakeun muksuna naon kitu ngaran mun ku urang dek diru'yat tingkahna gedena dicaritakeun insyaallah bisa ngan teu kudu nu jelas jatuh menurut hitungan hisab Qoti Sulam Munairen dan Durusul Falakiyah adalah jatuh pada hari Minggu Lebaran Senin. Jadi lamun Lebaran Senin Minggu Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu berarti orang puasa berapa ya? 29 poe sabulan ngaranna urang 29 poe Senena puasa Lebaran. Urang ngaji biasa Minggu katilu Senin, Selasa, Rebo, Kamis, Minggu libur, Minggu kedua libur, Minggu katilu libur. Ngaji. Libur deui bae. Minggu kahiji libur, Minggu kedua libur, Minggu katilu ngaji. Mudah-mudahan orang kabehan dipanjangkeun umur. Ku Gusti Allah Subhanahu wa taala diberi kuat ngalaksanakeun ibadah puasana, diberi mantap ibadah puasa jeung nu lainna sehingga mundal urang dina ngalaksanakeun ibadahna, kemudian kitu urang ngalaksanakeun tarawih di jero na aya zakat fitrah. Insyaallah urang geus biasa tamah teu kudu kesulitan memehna urang hadiah puji heula ka ahli-ahli kubur.